Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wallahu a'lamu bimaradi wa ma lahum dan utai apa suji-uji ku tetap kada kufar dalam minta orang nanyik sahum ing kufar sapa Allah bisayfi kalawan pedang pada khuruji kain dalam sawasana matuna sira wal mustadafin ala wong kang lemah kabe alal qaulil awali atas qaul kang awal iya nasihatun lima goblok tawi ayat iku kang nyalin kadue barang kang tetep ing dalam sadurunge ayat wa qad azabahumullah bi badarin teman nyiksa hum kufar sapa Allah kalawan perang Badar wa giri lalian Badar hum bali utaya kufar ya suduna iku nyegaya kufar gabayam nauna tegese nyegaya kufar gabean nabi aing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimin ala longkang muslim kabeh anil masjidil haram saking masjidil haram ayatufu biha yata tarawab ya kufar kabeh yata tuap ya nabi dan muslimin kabeh bi kalawan masjidil haram maka nulan orang lalana ya kufar kabeh ku pirang-pirang kang wasai masjidil haram kamazamu kaya barang kang yang kaya kufar kabeh in orangana aulia pirang pengurus masjidil haram ilal muttaqun angin ko wong kang tarawa kabeh walakin la aktsarahum lan tattabine sagapa kang leuwih akeh-akeh kufar iku la ya'lamuna ora weruh ya aktsarahum kabeh alla wilayata lahum alaih satu de kalakuan iku ora wilayah iku maujud lahum kode kufar alaihi ing atase masjidil haram. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ لَنَرَنَّ apa salatnya kufar kabeh indal bait dalam sanding baitullah illa mukaan angin iku heheotan sopiron tegese heheotan atau susuyit atas dialan kafrok tasbihikon tegese kafrok ay ja'alu dzalika tegese anda deakeun yakufar dzalika ing mangkono muga wa tasdiya maudhi'a salatihim dalam ing panggonan suatu kufar lati ubiru biha kang den parandaya kufar biha kalawan lati fazuku maka nyicipi sira kabeh al azab ing siksa bi badarin kalawan badar bima kuntum takfurun kalawan barang kang ana sira kabeh iku kalalufur sira kabeh kalawan ma nulikeun ayat anu tadi di mana Nadhr bin Harith Abu Jahal nangtang
dengan bahasa anu luar biasa menusuk hati. In kana in hadza illa asatirul awwalin. Ulah percaya ka Quran lantaran Quran mah hanya caritaan-caritaan nu baraheula, dongeng-dongeng nu baraheula. Jujana ngomong Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Mun nya ge Quran anu sok dibaca ku Muhammad teh diturunkeun ti anjeun, Gusti sok hujanan kami ku batu, ulah asa-asa atawa geus bae kami siksa, sadaekna ku siksa naon bae kami atas keingkaran kami terhadap Al-Quranul Karim. Allah, Masya Allah Karim. Tapi walaran Gusti Allah teh teu sambarangan suksa siksa, lantaran di jero teh kapan aya nu dipake dade kadedeh jeung pikanyaah. Satungtung aya Rasul nu dipake kadedeh Gusti moal nyiksa terhadap kafir. Sakumaha balang kawarana kafir ge tetep dideuleu Rasulna, dideuleu nabi. Man taqwa makan Allahu liyu'adzibahum, teu bakal nyiksa Gusti Allah wa antapihim bari anjeun aya keneh di dinya. Jeung teu pernah nyiksa Gusti Allah ka kaum kafir bari maranehanana maca istighfar keneh mah. Ya Allah. Atawa loba mukmin-mukmin anu maraca istighfar keneh mun tayang ka Gusti Allah moal disiksa. Terus datang ke ayeuna. Cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah meureun geus dibalikeun ku Gusti Allah. Perzinahan ambalayah di Jakarta, perjudian ambalayah di Jakarta, mabok ambalayah di Jakarta, pembunuhan ambalayah, copet ambalayah, ngabohong mebeh di mimiti kelas DPR MPR datang ke pedagang ambalayah di Jakarta. Eta mah geus siksaeun Allah di Jakarta mah. Siksaeun Allah atuh di Jakarta mah. Masya Allah Karim, sagala aya di Jakarta. Urang asal boga jang meuli na bae hayang nu hideung meuli aya di Jakarta. Beusi panasaran hayang urang negro aya. Beusi panasaran hayang nu bude urang India aya. Beusi panasaran hayang nu putih urang Chinese aya. Beusi hayang panasaran hayang orang bangsa Indonesia bae dalam negeri Brebes aya. Aya, hayang cenah nu geolna lelet cara si Inul Karawang ambalaya. Hayang mana? Di Jakarta. Siksaeun Allah. Perzinahan. Perkumpul keboan. Ambalaya di Jakarta. Tapi diamankan geuning ku Gusti Allah. Aya keneh wali Allah anu sok mentang mata ti peuting zikir mun tayang ka Gusti Allah istighfar. Eta nu dideuleu. Padahal nya nama geus teu kanyahoan ku batur cicingna ge meureun handapeun jembatan. Kadang-kadang mah di bede, kadang-kadang ngan nu kos kitu bahkan teu nyahoan, kadang-kadang kanyahoan, kadang-kadang mah aya di tengah-tengah itu negarawan tapi teu kanyahoan sah. Cacak-cacak nu sok istighfar tengah peuting mun tayang ka Gusti Allah. Siksaeun Jakarta mah. Wah, jadi kiai itu kudu ka Jakarta atuh di benteng ge pohara. Benteng mana benteng? Benteng teh ieu nagara urang benteng. Tangerang. Benteng teh eta bentengan. Dongengna panjang urang mun nyaritakeun kunaon jadi benteng. Haju dirobah jadi Tanggerang, haju Tangerang. Jadi beda eta. Kudu boga dongeng sejarah. Lantaran kulama ayat tetesan kan kaluhur ayat badak
bupati macem-macem je siapa sih kuaing di bener boleh apa boh cina so amat ya tuh sok sekalian lah ya Allah karim dah pernah Allah nyiksa ke hiji daerah lamun di dinya aya waliullah kita keluar heula nabi na rasul na wali na matak moal waka kiamat mun masih kene aya induk ibadah moal waka engke dikiamatkeun so teh jelema geus teh jarahun ka Allah saha Allah teh jarahun ka pangeran saha pangeran teh maruk teh pangeran teh batu jeung kayu pangeran teh sugan teh eta we patung geus teh jauhun ka pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardi jauhun Allah menciptakeun langit jeung bumi kana kiamat engke kapan aya ieu lah aya angin tiis jangan maotkeun para mukminin asal katabrak ku angin eta set golepak set kafir mah kafir fasik munafik henteu parae engke kadenge kiai anu maot ustad anu maot mang anu maot pae tinggal jelema anu teu nyaho kaler kidul masjid kosong, sholat kosong, majelis taklim kosong kabeh. Karosong kabeh. Bahkan geus dijadikeun gereja. Dijadikeun gitu kelenteng. Dijadikeun berbagai tempat ibadah. Kafir kabeh karak terjadi kiamat. Di mana jelema awewe geus ditoel nonggeng di jalan geus. Asal ditoel percis kotok jago bae jeung biangna. Asal ditoel mah nonggeng geus imahna kene geus dermana ke calana. Bakal terjadi seperti eta. Kuari mah masih kena SMS-an neangan tempat nu sunyi kuari. Kuari ge mas geus kuari ge ngan neangan tempat. Di mana ieu di mana? Ya ya henteu di sisi jalan teuing bae gitu tah. Aduh, mama anu mah sia. Cak polisi teh, "Kenapa kamu lakukan itu?" "Enggak boleh dong. Bapak pengen." "Ya boleh deh." Sial polisi ge marah ogo. Anu pakan ogo. Di ditu tawa polisi di ditu. Lain di urang lain. Di urang mah sesa. Sesa di ditu. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ kunaon Gusti Allah teu nyiksa ka para kufar naonnya anu ngahalangan kana nurunkeun siksa terhadap kufar padahal ma wahum yasudduna 'anil masjidil haram nyadakan geus jelas-jelas nahan ngalarang ka Kangjeng Nabi jeung ka para muslimin tina ngaibadahan di Masjidil Haram ibadah ka Allah tawaf nuapan Baitullah di Masjidil Haram dilarang jelas-jelas Muhammad teu meunang muslimin teu meunang tapi kok encan diturunkeun siksa bae lamun Kangjeng Nabi teu meunang tawaf muslimin teu meunang tawaf dilarang ku jana ibadah di Masjidil Haram atuh engke ge ka urang bakal kitu masjid mah aya ngan dilarang teu meunang saralat mushola mah ambalaya tapi teu meunang dieusian lamun langsung teu meunang dieusian masjid ngamuk muslimin mukminin lamun teu meunang dieusian eta mushola ngamuk kajen kumaha ge dengan cara nu lembut supaya ulah kaeusian kumaha sih nyeun nyana cara supaya ulah resep ka masjid leuwih resep ka televisi mulai televisi ngaganggu budak bae heula budak paraeh bapana budak kan geus teu boga budaya masjid budaya TV gitulah Yahudi jeung Nasrani kebelah dieuna terus dibongbroy ku olahraga
Kabelan dia dibongbroy ku berbagai kaulinan. Baheula mangan sakadar radio jeung TV, kuari HP. Internet geus buguh. Mbah Google main terus. Pohara jasa terus. Mun eueuh kiai nu rajin ceramah sanajan sok yang dibayar rada deureus we gitu. Aya nya tah deureus we deureus keneh rada deureus. Cacak geus eueuh nu karitu deuk kumaha nya ka masjid di mana ka salat di mana. Masyaallah karim. Nah, iya kompetisi ujung-ujungna kan kompetisi. Ayo, kumaha ieu carana supaya resep ka masjid? Nyana kompetisi supaya ulah resep ka masjid. Budaya dikompetisikeun. Urang eleh nya. Nyana nyieun raramean terus. Nyana nyieun resepan terus. Urang kan berwatek resepan raramean. Tapi nyana bersikeras terus berusaha ngalengitkeun budaya ibadah urang, budaya Indonesia, budaya ketimuran. Tetep bae di urang teh masih melekat berkat wali-wali Allah anu terus nyana dakwah dilanjutkeun ku para murid-murid wali Allah. Datang ke ayeuna ge godeg kepala nyana. Lamun orang ningali di Yordania, lamun orang ningali di Uzbekistan, lamun orang ningali di berbagai negara luar negeri, geus rusak. Tapi di Indonesia, masya Allah karim, anakna make kutang doang sakieu, make celana pendek atau rok mini, 1 poe 2 poe 3 poe, bapana ngagendengan neng. Atuh lagi itu asana abah malikat neng. Abah kuno. Kayak abah na ngomong deh neng, masya Allah. Dulu abah pan geus haji, ai kiai mah lain abah tapi pan abah geus haji. Kuno abah kuno. Lain gitu neng nyana terus beta bapak na ngomong bae ngocoprak beta bapak na teh. Kabelah dieuna anakna. Ide ti imahna. Oh, jangan deui ku bapak di Indonesia apa kos kitu tah. Datang deui ka kiai anak kula leungit cenah kiai. Sabar poe aya sabulan mah. Ye, pada sebelah nus kebal. Emang dicarekan. Eta pakai rok mini bae. Atuh, kutang nyang dulu aduh, cenah atuh. Aja resep bae sakeuna teh. Atuh kitu ge ka anak mah urang lalikan pan. Ge didoakeun deui ku kiai datang deui ka dieu. Sia tas di mana? Karaga datang dicarekan deui bae. Sia tas di mana? Terus bae kesel nyana sak anakna aya cicing di imah dicarekan bae lain nyarekan abah mah tah pakaian minimal atuh tuur tah ulah kaluhur kitu atuh ieu mah negara Islam di Indonesia mah teu nyahoan bapana pacar negara Islam bae kunyana ih si loba santri di dieu mah lika di kos kitu mah tungtung nama LDF nya lagi make samping bae ku ari masa korodong kos barong. Bapak na ngomong neng atuh beuh ulah kos barong teh. Aya hesek. Kamari aing ulu tuh da dicerekan. Kuari ku aing ditutupan kabeh cerekan deui bae. Si mana nu bener sih. Di Indonesia teh berkat eta kabehan. Jadi ngadenge ti kiai, ngadenge ti pengajian, bapana ge terus. Alhamdulillah. Sekali-sekali doang lah. Sekali doang ka Tangerang nyana ge sekali ge kira di sini sok bae. Urang naik angkot aju nyana make rok mini, urang make kopea segala make sorban, upat-ipet ge kotek. Isine nah, kok malah urang coba neng. Coba neng kurang kaluhur saeutik neng. Di urang mah teh aya isinan, aya. Jadi budaya Islamna melekat agamana. Geus dicontohan ku Cina-Cina make rok mini, make sempak, geus sataranjang. Di urang nuturkeun sakedeung, sapoe bapak ka ditu mah teu. Teu, mah teh kira gregeteun ka urang. Gregeteun, isu ku baca Indonesia hese jasa. Hese nya lagi tita ulah sarolat bae. Terus bareng. Tita urang dari TV ditonton mah ditonton, ngan dibawa ka masjid ku di TV. Sial tah.
masjid kuari. Ya Allah ya Rabbi. Habis sholat babari berjamaah babari, wiridan babari, nonton TV babari. Salah listrik kabeh. Dirusak. Kuari dirusak Wahabi dararatan ka urang. Syiah dararatan ka urang. Diadukeun mun di negara batur kuari geus gaduh Sunni jeung Syi'i. Tapi di urang mah tetep bae masih kene aya adab-adaban. Kajen ayeuna geuna dakwah. Ngadakwakeun kuari Syiah teh melalui televisi, melalui radio, geus boga radio Syi'i. Urang mah teu boga kuari ngan milu-milu doang. Radio jeung televisi mah teu boga urang mah ahli sunnah wal jamaah mah. Tapi Syiah mah Wahabi kan geus baroga lantaran dimodalan kapan ku kafir. Tapi ieu nu miluna saeutik. Di Bandung, kakantongna di Bandung, tetep bae. Kayak orang Bandung mah mohon ke balik deui ka ditu henteu deui. Kuari disebarkeun Tangerang, Serang, Pandeglang. Syiah ye keur disebar ya kuari Tangerang, Serang, Pandeglang. Kuari Syiah asal aya nu pidatona bangun kitu ngagorengkeun ka Kiai Li Sunah beulanan. Haju nyana nyaritakeun kasiahana mulai hiji dua urang balik yuk. Di urang eta langsa eta kitu hese jasa eta. Di negara batur mah kan ilmiah terus di urang mah teu aing mah pokona teu akur jeung guru aing teh hatta. Moal we kitu mah. Moal we geus eta hese tah boga berwatakan kos kitu tah. Nyawa bener nyawa teh guruna eta. Aing mah pokona tah. Eta angel di urang Muhammadiyah ge angel. Muhammadiyah di Tangerang di tahun mana menes nurunkeun Muhammadiyah ka dieu tek datang guru-guru ge Muhammadiyah malu di Cilongok ge sabaraha kali turun Muhammadiyah. Jati gintung teh sakikituna bae datang ke Cilongok Muhammadiyah mimiti ngaulahkeun usoli mereka dua ngaulahkeun kunut geus aya di Cilongok teh teu bebeja deui ka kula datang diusir bae. Heuh sia kunaon ieu teh ngusir ustad. Wah, tilu teu usoli cak atuh lain kitu kunaon teu bebeja. Da kudu kieu mah pokona mah imah bagian kami cak cenah. Di Cilongok we. Muhammadiyah geus sabaraha kali di dieu. Aya deui Muhammadiyah anu semu-semu bangun ahli sunnah padahal Muhammadiyah teh di Batura. Teh di Batura cenah geus we kos kitu ge teh. Bisi kudu teh motong Muhammadiyah. Cangkanyahoan sebab Muhammadiyah nama usoli lamun aya urang usoli. Lamun urang jeung urang ke kunut, kalau mun salat sorangan batur usoli teh kunut jadi kanyahoan nya. Ya teh mah cenah bunglon teh mah kos kitu. Teh tah harerese tadi urang mah sok geura di urang teh di dieu terus Tangerang, Serang, Pandeglang. Hese dek ngembangkeun boro-boro Syiah. Eta lah ulah diaku hebat urang. Wali Allah baheula pohara jasa. Wali Allah pohara jasa. Kuari dibangun dah, dek dibangun gereja asal kadek-kadek dibangun be golok geus kararieu be nyaho menang nyaho eleh. Golok. Ngan nyana boga cara kuari dibelian tanahna nyeun perumahan tanah nu nyana nu ngabangunan nyana nyeun lah gereja teu bisa daya urang izin bupati. Deuk kumaha atuh. Nah, kuari geus aya pendidikan digelam pendidikan Kristen geus pohara jasa sekolah gereja geus aya. Jadi dia diterep tadi dinya bakal aya pendidikan sekolah Kristen kemudian gerejana aya terus kabelah ditu aya deui bakal pendidikan geus aya tadina gambarna sekolah-sekolah Kristen di ditu gerejana geus aya urang ditingker belah ditu terus gereja paling nyana bisa kos kitu ningker tinggal urang eleh geus kujana kabeh eueuh deui urang diplomasi urang teu bisa urang mah senjata teu bisa teu boga ya golok asah golok sia itu mah pakai senjata pokona senjata tinggal senjata pokona mah urang hayu bat terus cenah ge engke ge sabaraha sih eta senjata teh pelorna nu paeh korbankeun kurang 10 urang nyerang ka ditu make golok hayu beak geus kajeun anak urang 10 paeh kabeh geus urang terus nyerang beres geus. Eueuh deui tinggal cara kos kitu doang. Mantak awas golok asah. Bulan haji ya. Taruah deui. Masya Allah Karim. Hete, dosa benerna mah urang teh di mana di modalan triliunan rupiah kudu dibejakeun. Jangan wahabikeun jeung nyiahkeun teh triliunan, lain miliar triliun.
triliun nu mantak aju kadele salah sahiji organisasi abangan bangun gade aya kecekok dan lain-lain sebagainya triliunan masya Allah tapi tetap hese bala ke zaman Mirza Gulam Ahmad kadieu ge bukuna di dieu di majelis ieu bukuna loba jasa gratis terus dek nyokotan urang ka ditu ka kedutaan loba jasa kuari ge lamun hayang nyokotan kitab-kitab Muhammadiyah Wahabi gratis ambalaya kitab lagi gratis ambalaya kuari ku lagi ditawaran bisa yang kitab anu kitab Wahabi ambalaya ngan aya Habib nu sok mawaan Habib Wahabi berarti tah Habib mawaan aya nu 10 jilid 20 jilid hanya masalah dibere ongkos bae di jero aku kula dibaca oh ieu kitab kitab Wahabi loba dua kitab Wahabi Habib dah nu bisa ngadatangkeun kuari ambalan numpuk kene kitab Wahabi arembungeun di urang arembungin di gratis gitu jangan naon cenah kitab kos gitu. Nah, maca teu bisa emang di urang mah sebenarnya. Mentak arembung nama. Atuh ngaji denge bae kieu ye jara banget ngan ayeuna bari ngopi bae ngaji. Maca teu bisa, naon teu bisa. Ngan nya nama kitu muludan teu akur bae geus tadi dengekeun. Sakitu dah bagus tadi urang teh asa bodoh. Enggak bisa bodoh di urang mah geus asal. Teu akur teu lain bangsa urang nama kos. Buku bangsa Indonesia. Tapi eta sakitu ge berarti geus ayaan di jero hatena. Sakitu ge geus ayaan berarti boro-boro deuk dikafirkeun, deuk disiahkeun, deuk diwahabikeun ge hese. Hese bae banget. Di Tangerang, Serang, Pandeglang, Rengkas Bitung hese. Eta sakitu mah alhamdulillah lain nang urang berkat wali Allah subhanahu wa ta'ala kunaonnya Gusti Allah teh nyiksa kafara kupar-kupar padahal mah Kangjeng Nabi teh kapan geus kaluar jeung para anu lalembah teh geus ka Madinah Kangjeng Nabi teh geus indi hijrah ka Madinah mukminin tenggeus teu araraya berangkat ka Madinah tinggal di Mekah mah kapirin jeung munafikin bae lamun tadi nilik teu pernah Allah nyiksa jeung moal nyiksa Allah kakala kupar wa anta fihim lamun anjeun masih keneh aya di dinya sementara ayeuna mah Kangjeng Nabi teh geus ka Madinah mukminin geus ka Madinah wahum yasuduna bari manehanana teh nyegah ka Kangjeng Nabi jeung ka para muslimin anil Masjidil Haram berarti diusir Kangjeng Nabi teh titah ulah tawaf di Masjidil Haram muslimin diusir titah ulah tawaf di Masjidil Haram berarti kan ieu penghinaan penganiayaan terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng indit ka Mekah indit ka Madinah kok encan disiksa keneh bae mempertanyakan nu tadi padahal mamanahanana teh geus jaram geus jegah ka Kangjeng Nabi tina ngaibadahan loapan tina tawaf di Masjidil Haram boga rarasaan bahwa manehanana teh ieu adalah pengurus Baitullah padahal mawa makanu aulia aya kupar-kupar teh eta penguasa Masjidil Haram lain pengurusna sakumaha boga sangka manehanana bahwa manehanana teh anu ngurusan Masjidil Haram inte aya aulia penguasa pengurus Masjidil Haram mah illal muttaqun kecuali nu tararakwa ka Gusti Allah nu ngimankeun ka Allah sebagai pangeran eta nu ngurusan Masjidil Haram lain kufar-kufar walakin aktsarahum la ya'lamun ngan lolobana manehanana mah teu nyararahoen bahwa dirina teh henteu berhak ngurusan Masjidil Haram teu aya wilayah jeung ngurusan Masjidil Haram teu aya kekuasaan jeung ngurusan Masjidil Haram sebab nu ngurusan Masjidil Haram mah illal muttaqun nu taqwa nu percaya ka Allah sebagai pangeran percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah
percaya ke Al-Quran sebagai wahyu Allah eta nu ngurusan Masjidil Haram mah tapi sangkaan nyanalah anu ngurusan Masjidil Haram nu berkuasa. Kangjeng berangkat ke Madinah lantaran dianiaya keterlaluan Allah geus ngizina mukminin berangkat ke Madinah di Mekah geus tinggal jelema-jelema kalalafir munafik musyrik tibalalna dipertanyakan wa ma lahum alla yu'adzibahumullah kunaonnya make can nyiksa keneh bae Allah naon nu ngahalangan padahal mah geus eueuh Kangjeng Nabian geus eueuh para mukminina tuh masyaallah kai. Tapi ternyata horenganan siksa teh diturunkeunana melalui peperangan bisa bada khurujika wal mustadafin naila wa qad azabahumullahu bi badarin Allah nyiksa ka para kupar-kupar melalui perang Badar. Di dialah terjadi perang anu dahsyat perang Badar. Tokoh-tokoh kafir para raeh di Badar. Jelema-jelema ambalayah di Badar. 70 tokoh kafir raeh di Badar. Encan nu lain-lain, tawanan dan lain sebagainya. Iyalah bentuk siksa anu pertama. Lain siksa dibalikin cara kaum Kangjeng Nabi Lut. Lain siksa sada jeung angin cara kaum Kangjeng Nabi Hud. Lain siksa Kangjeng Nabi Saleh lain. Tetapi siksa di paraehan kafir melalui peperangan Badar sarua bae disiksa. Masya Allah parah. Jageninganan orang-orang kafir mah di ditu teh di Mekah di Masjidil Haram majarkeun maranehanana anu berkuasa, majarkeun manehanana anu ngurusan Masjidil Haram. Orenganan wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah. Teu aya salat-salat da kupar di Baitullah teh ila mukaan angin heheotan. Mukminin matoab di Baitullah teh Kangjeng Nabi toab di Baitullah teh ai bangsa kupar mah di Baitullah teh heheotan sisi ulang atawa susuitan leungeun dikiekeun kemudian diasupkeun kana bibir haju ditiup sweet ayalah kuari jelema ge nu sok tuh. Jadi heheotan jeung susuitan eta teh ibadahna para kufar-kufar. Mata kolot baheula maan mun aya nu heheotan gregeteun biasa lantaran ieu nya namanya hoka sejarah. Kuari mah ustadna nu heheotan goblok. Ki haji geus kolot basa kene susuitan tolol. Masyaallah teh nyaho dongengna meureun. Hebatan kolot baheula. Aya budak angon bae diluhureun kebo bari make cetok heheotan. Hai, sia. Kafir tah mah nu kos kikituan mah. Dicarekan ku kalau bari teh nyaho dongengna. Aya nu susuitan bae awewe liwat. Suit. Hai, tolol sia susuitan mun deuk cekel. Albalah. Ih, susuitan dicarekan urang kolot baheula mah. Hiji heheotan teu meunang lantaran eta teh pagawean kafir. Nomor kadua susuitan ulah. Itu keneh susuitan. Nah, trompet bage trompet. Dicarekan. Hapa siap pare trompetan kos kitu. Komo asup ka imah trompetan. Hujan halu di kieu goblok sia goblok. Nang abah panen hararese sia trompetan di jero imah apa sia. Bu, aya ge trompetan di jauh jana teh. Asal aya bapada bae lumpat. Baheula mah teh kos kitu nurut ka bapa teh sieun ka bapa. Kuari mah jeung bapana coba trompet sia. Letikeun abah mah gede yeuh. Sial dasa anak jeung bapa. Trompetan. Mantak atuh urang kuari teu baroga beas. Meuli kudu bage duit. Yang boga duit kan kudu jadi karyawan di pabrik. Pabrikna kan teu meunang karyawanna kudu urang Cina bae. Urang teu deui kumaha аюh. Ayo sih
rese, masya Allah, kayak baheula mahmur biasa. Wahara tuh, jadi orang-orang kafir Di Baitullah teh heheotan, orang kafir di Baitullah susuitan, orang kafir di Baitullah tasdiaq keprok. Eta aja nama ibadahna kos kitu. Guys, mulai tikwari kamari mah urang teh nyaho ieu, beusi aya nu heheotan. Ayo, cekal urang, ayo. Harusan mana sih jeung aing? Ye, lain dicaram. Ulah, gua beusi heheotan, beusi susuitan, ulah. Pagawean kafir aya di Quran eta. Bacakeun ieu. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Teu aya salat para kufar indal baiti baitullah ta illa muka'an kecuali heheotan, susuitan, batas dia jeung keprok-keprokan. Masya Allah kali. Jadi ayat ti baheulana. Iskuari lamun aya nu heheotan berarti minimalnya aya turunan kufar Mekah. Heheotan. Coba ge. Misalnya aya Ki Haji keur susuitan, tanyakeun heula ku ari Mang Haji, Ngaran sa anu bin sa kadituna pasti ka Abu Jahal. Lain jangan anu sok susuitan mah. Tanyakeun ka itu. Coba ge di lumur urang. Lamun aya meureun mun teu turunan ti indung ti bapa eta kadituna. Teh Abu Jahal ti Nador bin Haris. Ayalah kaditun. Kuari mah jawab bari. Mang Haji bin sa bin anu oh mah ieu mah rada baragus kana. Nah, belok ka dieu tak bin anu. Pada ka dia. Ah, jol bae. Abu Jahal. Asa pastilah anu susuitan gitulah. Sebab eta keturunan kan ai uyah moal TS ka luhur. Dana pasti kajen gua kumaha. Kayak budak leutik keneh padahal mah di tengah-tengah keluarga pedagang. Tapi getol ngajina getol tanpa ditita salatna getol ke. Ieu teu sembarangan ye. Bisa getol kieu ye jeung baca Quran nepase budak keneh. Nah tanyakeun anak bin sa anak zatul kadituna pasti aya bae wali Allah al kitu kadituna. Aya. Moal kajen ku ge moal sembarangan. Tapi lamun susuitan nah itu eta mah uyutna Abu Jahal. Sedengkeun kanyawa nu sok heotan jeung susuitan mah eta teh anu aya belah kenca kula eta. Aduh ya Allah ya Allah Gusti orang aya ti ditu da. Ieu ayat deui jelas-jelas ayat jelas. Jelas ayatna. Masya Allah. Geus terjadilah peperangan nu dipertanyakeun teh horeng ku ari terjadi sampaikeun ka paeh 70 tokoh encan nu lain-lain waduh sakitu henteu seimbang peperangan teh antara mukminin jeung musyrikin Mekah tetapi Allah mere kagagahan ka mukminin menang Badar teh nu mentak fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sok maneh rasakeun guari siksaan Allah di jero perang Badar anu sakitu dahsyatna. Kafir-kafir teh buadare tokoh-tokoh Quraisy buadare bima kuntum takfurun. Ku keyakinan nu kumaneh di kufuran. Nah, ieu di dunia, encan di akhirat. Ieu teh kakarak siksa dunia, ajur kufar-kufar Quraisy. Engke urang nonton di akhirat. Masyaallah karim. Kuari kufar-kufar anu ongkang-ongkang katongton ke ku urang di akhirat. Ditonton ke ku urang di akhirat aya bendera-bendera na hiji-hijina kelompok ngabogaan bendera cing hadeke di akhirat udah salah milih bendera bisi neangan PDI ke di akhirat moal aya mengenai Golkar jika ada ulah
engke aya liwaul hamdi ngaranna bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benderana alhamdulillahirabbil alamin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayeuna teu iman mah tetep teh kadeuleu bendera eta. Atuh kuari ge kan bendera loba tuh aya resepna ka Golkar bae kan. Aya resepna ka PKB bae, resepna ka PDI bae. Dititah diulah-ulah ge malah ributnya. Nah di akhirat ge diajakan ke urang ieu bendera sorga mah teu bisa. Aing mah deuk ka dieu bae ceknya PDI. Bendera liwaul hamdi, masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ditentremkeun hate urang, dikuatkeun akidah urang, diamankeun negara urang, ditentremkeun negara urang, dibebaskeun urang berekspresi di negara urang selama teu bertentangan jeung agama, jeung undang-undang Pancasila sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabul malah tawi kilaiki kusuiji iku pirang-pirang bab pirang-pirang peperangan. Babu amaratil malahim utawi kilaiki kusuiji babala tetap ing dalam martalakan sagaya tetenggar pirang-pirang peperangan. Rawa Abu Dauda ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud an Muadz bin Jabalin saking Ki Muadz kang putalana Ki Jabal radhiyallahu anhu muga nilar bendur sapa Allah saking Muadz. Gola lain ucap yang Muadz ing lapat gola Rasulullah ucap sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna umrana baitil muqaddas kharab Yathrib. Satuhune karamean baitil muqaddas iku karusakan Yathrib. Kharab Yathrib khurujul malham. Tawi karusakan Yathrib iku metune peperang. Khurujul malhamah fathul Qistantiniah. Lan utawi metune peperangan iku den bongkare Qistantiniah, Konstantinopel. Wa fathul Qistantiniah khurujud dajjal. Utawi kemenangan Qistantiniah iku metune dajjal. Di dia Imam Qurtubi rek nyaritakeun berbagai peperangan di sababaraha bab. Pertama nyaritakeun tanda-tanda datangna peperangan. Insyaallah. Mau tidak mau sebab ieu mah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu Kangjeng mah la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha lain tina kahayang sorangan bicara teh tetapi wahyu ti Gusti Allah hakikatna mah ucapan Gusti Allah. Urang nyaritakeun kitab ieu teh nyaritakeun pidahu Kangjeng diuraykeun ku para rawi. Hakikatna mah keur nyaritakeun pidahu Allah. Urang nyaritakeun tafsir teh nu ditafsiran ku Imam Jalalain atawa tafsir naon bae Qurtubi. Hakikatna mah keur nyaritakeun pidahu Allah Subhanahu wa taala. Nu boga langit bumi. Mantap aya anu nyaci maki pidahu Allah atuh bela ku urang. Duh, aya deui nu ngomong atuh Allah mah teu kudu dibela sebabnya nama gagah. Mending disoekeun sungutna ku urang. Aing mah jangan ngabelaan aing lantaran aing iman ka Allah.
sebab Allah nitah ieu kesucian Al-Qur'an teu meunang diajak lamun sia ngabela aing belalah Al-Qur'an tak aya bae di ngomong kos kitu Allah mah teu kudu dibela lah ajeunna mah gagah jeung kana geus bae mah mending dirantai diseret dibawa ka sumur parem teu beres ya tanda mulai dek perang rawa Abu Daud an Muadz bin Jabalin tiki Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu gol anjeunna nyarios cariosanana nyarioskeun pidauh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna umrana baitil muqaddas kharabu Yatsrib sanyana ramena baitil muqaddas kerusakan Yatsrib Yatsrib teh Madinah engke baitil muqaddas diributkeun diperebutkeun antara muslimin jeung kafirin antara Yahudi jeung muslim Palestina moal eureun-eureun terus bae tamu wajeun kuku bage perang terus bae nyahoeun nya ge hadis ieu teh lain lalaga urang maka karake nyaho ieu ge kabeneran ngaji bae gitu ge di luar mah pan bari ngopi deui ngajina ge di jero onam ngajina bari bebeneran ge us ukai-akai bae sarua bae nu beres jeung ngaji Indelean jembae kos demo ka aing. Ya. Terus we teh Palestina mah perang teh kamari geus dibere itu kebakaran anu dahsyat. Tapi tetep bae sugan dijadikan itibar kumaranana malas uzon kaum muslimin. Sabaraha pemuda anu ditangkap dibakar ke orang Yahudi. Padahal eta kan seuneu teh seuneu model. Eueuh mimitina teu kanyahoan, wah bea kabeh. Tetapi dianggap ieu perbuatan pemuda-pemuda Palestina tangkap tanpa salah, belum tangkap tanpa salah, belum cacat. Masyaallah kan. Biadab Yahudi. Emang kos kitu geus dicaritakeun urang lamun dicaritakeun hadis, ulah kaget. Bantu ku urang mana bae, negara mana bae, wajarlah ngabantu partisipasi lantaran urang dibeukeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah, wajar bae syahid, tetapi tetep moal menang. Moal menang Palestina mah tetep bae unggal tafsir nyaritakeun walaupun bahasana kinayah supaya urang tetep berjuang. Nah, engke bakal rame dibuka lebar-lebar untuk berdatangan ke Palestina untuk melihat Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Setelah engke pembangunan Yahudi di sekelilingnya luar biasa. Wari. Aya lahan mukmin, usir, bangun ku Yahudi. Lahan muslim, usir, bangun ku Yahudi. Tambah pamrih. Nek teu nyeri kumaha emang di Palestina lain sakada peperangan tapi penyerobotan lahan. Jelema-jelema anu demo tangkap denden di satu daerah di dinya keluar teu meunang dibere henteu paeh di jero. Namun aya nu kurang partisipasi ka jero eta ka daerah eta atuh geus karuru jelema di dinya. Tapi tetep bae himmahna himmatul aliyah menggebu luar biasa. Sanajan geus kurang dahareun tetapi iman anu luar biasa. Ganyang Yahudi, ganyang dihareupeun Yahudi. Anu tembak langsung jeger, paeh. Pemandangan paeh sehari-harina geus biasa di Palestina. Anak ditembak ku Yahudi biasa, bapak ditembak ku Yahudi biasa. Pemandangan paeh, tembak dan lain sebagainya terbiasa. Geus teu aneh deui. Syahid. Lantaran geus unggal poe. Urang ngadenge peperangan Palestina ti urang memeh lahir geus ngadenge. Ira ngadenge emak urang baheula. Mere informasi cong keur perang Palestina cong. Engke dibuka. Setelah Yahudi membangun terus dikukumakeun gitu terus sigarek eleh moal bisa sebab didukung ku Amerika multi mendukung kabeh ke Yahudi.
Hakikatna negara-negara anu kuari keur menjajah ka urang Yahudi eta teh Amerika Yahudi, Inggris Yahudi, Belanda Yahudi, Jerman Yahudi, Prancis Yahudi. Mami ya ka urang teh Yahudi. Datang ka urang. Resepna naon Yahudi mah jago jasa Yahudi mah. Resep toriko Yahudi nyin toriko. Teu perlu kukula dicaritakeun sosok Yahudi anu datang ke Indonesia haju diterima ku bangsa Indonesia padahal Yahudi anu geus macam-macam di urang. Ai anak buahna si hate dan lain sebagainya eta teh anu geus garari. Terus diterima ku urang. Urang geus serba salah. Engke non gitu nggak Yahudi muncul. Sebab didukung ku kabehan, ku kafir-kafir, nyana nu kuat, nyana nu gagah. Mulailah dibuka pintu untuk memasuki Palestina. Urang bisa ningali, oh ieu Aqsa, oh ieu makam Kangjeng Nabi Musa, oh ieu Kangjeng Nabi Ibrahim, oh di dinya teh kan aya dua, ya Bethlehem Kangjeng Nabi Isa. Jadi satu pintu di dieu tek Masjid Aqsa, belah dieu masjid makam ke belah dia makam Kangjeng Nabi Musa, belah dia Kangjeng Nabi Ibrahim, di belah dia Bethlehem. Satu wilayah. Kangjeng Nabi Musa rada jauh. Cak Kangjeng Nabi sapamale dogan romyatan. Nah, di naon gitu Hebron. Nah, iyalah Palestina, Masjidil Aqsa. Mata Kangjeng Nabi disabakeun ka Masjidil Aqsa teh lain sasaba-sabana ieu teh masjid anu sangat bersejarah anu terus bakal bercokol perpecahan begitu na peperangan iyalah Masjidil Aqsa. Maka ding didinya lawang langit teh pas Masjidil Aqsa lawang langit teh didinya urang kuari maot dibawaku kitu malaikat Israel nyawa urang. Nah, henteu sataek-taekna tuh lantaran di luhur teh alawangan. Ieu dibawa ka Palestina, pas di dinya. Naik ka luhur, set dibawa di dinya. Masjidil Aqsa urang kabehan bakal ditunggan geus maraeh. Nah. Lawangna dia Kangjeng Nabi gitu. Man haza? Ketika Mi'raj teh ya. Eta lawang langit. Tah, engke bakal rame Baitul Muqaddas teh. Lantaran geus dibangun. Baitul Muqaddas geus dirapihan, dibangun. Sekelilingna pembangunan Yahudi. Kemudian aman, kuari onam. Kuari ge aman sebenarnya teu pernah teu aman. Ngan eta mah kabeneran aya penyerangan ti muslimin, jeger, perang. Padahal mah urang datang ka aman eueuh masalah. Datang ka jero masjid, urang dikieukeun make senjata ka Masjid Aqsa, dikieu urang salat, eueuh masalah. Sabar rakaat nya 2, 4 rakaat selesai. Keluar, besi teroris sungkul cek nyana sakitu. Masalah engke mah aman luar biasa sebab geus teu berdaya. Manusia muslim geus teu berdaya. Nyana ongkang aman, ditambah kabeh jelema. Di berbagai negeri, berbagai daerah rame bakalna karena muslimin geus lemah untuk melawan ke Yahudi, maka aman. Pembangunan nu sakitu hebatna dibuka hanya membaca sejarah hungkul oh ieu Aqsa. Cuman dibaca salat teh. Cuman dibaca dong oh ieu Aqsa, sejarahna dibaca. Berbagai bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Indonesia, wabeh dibaca sejarah Aqsa. Rome ke bakalna teh. Nah, Yasrib bakal rusak. Yasrib teh Madinah. Yasrib bakal rusak, dirusak ku berbagai cara. Dihadang, dihalang dan lain sebagainya. Jadi kemakmuran Baitul Muqaddas kerusakan Yasrib, Madinah. Bakal engke aya pemboman bom dan lain sebagainya. Urang diberesieun ka ditu. Bahkan dihadang ku berbagai kafir-kafir karena geus lemah muslim. Geus lemah. Inu mantak RRC datang ka urang lantaran urangna lemah. Mun diadukeun urang jeung RRC, urang eleh. Eleh urang lamun make senjata zahir. Kecuali make senjata batin lain deui atuh. Emang kumaha senjata batin? Senjata batin mah lamun urang ngabetet atut. Senjata batin eta geus kitu. Urang RRC kok bau amat sih? Nah, ku bau-bauna hitut aja pendek teu kuat nembak cenah. Eta racun berarti.
Jadi keluar ti bujur racun geus bae urang mah urang siap hitut racun dah iya ya rame ke Baitul Muqaddas soh kuari geus mulai rame-rame dikunjungi di berbagai negara Amerika mengunjungi Inggris mengunjungi Prancis kabeh dikunjungi kerusakan Yasrib wa kharabu Yasrib khurujul malhamah kerusakan Yasrib keluar ada peperangan bakal peperangan perang ke bakal lain lalagaan kuari kakarak Yaman perang Turki geus dihajaran kemari Libya Suriah eta kan sarua jeung penjajakan coba negara-negara Islam teh geus Baghdad kemudian aya Suriah kemudian aya Yaman kemudian Turki dan lain-lain sebagainya nu kuat eta cuman sekedar Iran Syiah eta kan henteu sedah saat ahli sunnah wal jamaah nya nama kan bisa diputer tah kualantaran sakitu eueuh nu gagah atuh kan berarti nah masuklah ke Madinah sebab sumberna kekuatan Islam adalah di Madinah Nabi ya di Madinah mulai keluar peperangan wa khurujul malhamah fathul Konstantinia keluar peperangan Madinah terbukalah Konstantinopel menangnya kamari geus dia kaluhurkeun huruna raja Konstantinopel nah engke negara-negara anu Konstantinopel bakal muncul berarti negara Romawi muncul kembali kemari diacungkeun di Rum Romawi terus di Iran makan geus hampir maya naon katengana 50-50 kan Kristen ambalaya Yahudi loba terus di Mesir atuh geus sarua acak-acakan mantak acak-acakan ge eta teh kapan isme Yahudi terus per detik ieu can aman kan di Mesir Suriah kitu kayak karena negara kuat kesunnianana hajar nah terus kuada tangka ayeuna wali Allah tembak ulama tembak tinggal aya nu barariasa bae geus hancur kitu boga kekuatan tuh di urang mana kekuatan gua di Indonesia perang urang bari bisa ngalawan jeung Malaysia sebab naon dideuleu tina main bola teh lain sakadar permainan biasa ente mah neuleuh sekadar permainan biasa lain ente teu nyaho sejarahna lain sekedar permainan biasa baheula Indonesia ngalawan Malaysia sakicep di zaman Andi Lalah di zaman di zaman Aswadi Idris di zaman eta pokoknya sakicep tapi kuari urang ngalawan Malaysia ge seseleh ngalawan Thailand baheula mah sakicep kuari seseleh ngalawan Korea pernah Indonesia menang jeung Korea bahkan diangkat di internasional kuari jeung Korea elehna ge Indonesia teu kurang ti 12 di deul eta teh lain lalagaan di dunia olahraga teh aya motif politik 100% besi NTT jauh 100% lain 10 20 100% di bola teh 100% ieu aya unsur politik 100% beneran ieu mah kula mandan laga matak nu muncul teh Eropa nu muncul teh Amerika nu muncul teh negara-negara kafir malu negara Islam teh Arab sakitu galedena tetep teu muncul Arab sakitu kurang kumaha tetep bae teu muncul Suriah tetep bae teu muncul. Mana deui coba negara tetep bae Eropa, Amerika eta bae. Emangnya nu keur ngerajaitna eta teh lain sakadar main bola. Geus dideuleuh ku jara kekuatan eta. Sebab kekuatan fisik eta adalah aya unsur politis. Kekuatan fisik aya unsur politis. Dan lain-lain sebagainya. Nah, engke geus kajahoan kelemahan moh muncul Romawi. Cidinya geus lemah kabeh, eueuh nu berdaya. Lantaran Konstantinopel geus naik muncul di negeri mana-mana bae. Kuari mah kakarake patung-patung teh di Karawang doang. Di Karawang patung-patung eta teh kan aya unsur-unsur budaya mah budaya bae. Tapi budaya nu kos kitu kunaon haju dimunculkeun Karawang eta. Lumantak Habib Rizik gergeteun jasa ka budaya eta tetep bae terus kuari dek calon gubernur mangkani.
sia kudu nyawa tuh kos gitu tah mah greget jasa sia mah nyawana ti aing meran mah. Nah iyalah bakal lagi terus lemah teu berdaya sampaikan kata berdaya na kumaha engke bakalna mukmin mah mukmin muslim mah muslim tapi kafir nunjukkeun ana geus lain make curug make jempol suku nurut bae engke bakalna jadi babu bujang kabeh jadi bujang kafir kabeh kuari mah hanya sebagian kecil doang jadi supirnya jadi karyawannya enggak mau kabeh sebab geus dikuasai ku kafir teu berdaya kulantaran geus teu berdaya dicoba di dinya engke bakal keluar dah dajjal. Pondok pesantren geus arareueuh aya ge geus berbau lain bau pondok pesantren lain agama geus ka ditu dunia mulai dajjal nyekelan dua tangan kanan surga tangan kiri neraka saha andek nurut ka dajjal boga sorga hakikatna neraka saja lemah nu teu nurut ka dajjal sorga hakikatna neraka dibalik neraka hakikatna mah sorga. Nah lamun nyana nurut urang nurut ka dajjal hayang duit tinggal nyekel we daun-daunan tah dibere hayang emas batu-batu dicekel padahal eusina neraka jelema kade kabeh ka dajjal boro-boro engke kuari bae kiai da bae ge asal aya pamarentah mere duit bae geus calaka sakumaha lele jumbo kita kiaina eta kiai jumbo melulu eta atuh komo kuda ajal engke masyaallah karim. Nah iyalah tanda endek peperangan heula tanda dek peperangan di heulanan ramena Baitul Muqaddas yakni Palestina engke rusakna Yasrib yakni Madinah kerusakan Yasrib engke bakalna timbul peperangan bakalna dimenangkeun ku Roma berarti ku kafir. Nah iyalah kemenangan kafir adalah setelah eta bakalna timbul dajjal. Jadi meme dajjal peperangan heula dahsyat. Perang di berbagai negara. Perang dunia ketiga. Setelah perang dunia ketiga engke lilana wallahu alam lantaran perang dunia ketiga mah kan di negara sorangan. Kos urang guari. Negara Amerika aya di urang, negara RRC aya di urang. Berbagai tamu-tamu aya di urang. Urangna emang negara urang. Ya otomatis kan wari geus mulai belah dua, belah nu hiji belah Amerika, nu hiji ka RRC. Mulai geus timbul peperangan. Unggal negara bakal peperangan. Teu bisa terkuasai lantaran kabeh teu bisa dinasehatan. Ieu keur carita negara teraman di dunia Indonesia geus model kos kieu mengarah kana peperangan, emang bakal perang kabeh. Mulai mimiti partai ge geus mulai peperangan atus ieu kamari ieu bae ge urang petilu itu Golkar ribut datang anu terbunuh segala rupa ieulah perang dunia katilu engke mah saimah beda paham pamajikan jeung salaki beda paham ribut anak jeung bapak ribut silih bunuh bae geus silih bunuh saibah teh terus sak desa terus sak kabupaten wah kacau balau polisi geus teu puguh ngamankeun nu mana atuh abri geus teu puguh bakalna ieu membantu ka mana dalam negeri terus ka urang di dalam luar negeri terus ka urang dalam negeri kacau unggal negara bakal terus bae waju kabeh sebab pusatna Madinah perang kabeh geus perang ngan bakal nu muncul tetep kafir ieu mah pada urangna bae lah ulah loba omong kana sasahanya daripada urangna bae mah tidinya karak geus dikuasai ku kafir. Tapi lain 1 tahun 2 tahun berarti kan puluhan tahun bakal perang. Kuari kan budaya, terus gak fisik, ekonomi budaya, terus ekonomi, terus perang fisik. Kuari kan perang budaya, orang masih kena bisa bertahan walaupun kalah. Terus perang ekonomi, orang geus kalah total orang perang ekonomi mah kuari teh geus kalah. Huluna kabeh Yahudi kabeh di urang. Endeu ka mana urang lumpat Yahudi kabeh. Kemudian di negara kuari aya amnesti. Amnesti teh ya engke bakal aya penyerobotan tanah. Kakara kuari mah pengusaha luar caknyana pengusaha dalam ge kuari teh geus araringgis. Engke mah urang boga tanah teu bisa bayar pajak cokot ku negara. Amnesti. Lamun diantepkeun bakal kos kitu. Endeu kumaha coba urang tinggal cukcak berjuang teh deuk kumaha. Sia dibere bajak wae cukcak. Bahkan seperti itu.
urang kuari mah ayo motor boga nomor hiji nomor 2 nomor aya 1 nomor aya 2 nomor eta teh milik polisi berarti urang teh didinya teh eta bayar ka polisi teu kumaha coba di samping merek nomor nu urang anu biasa pajak eta teh nomorna nomor 1 nomor sahuruf gitu atau nomor 2 mayar deui berarti urang ngontrak ka polisi gablek daun urang ngontrak ka nyana amnesti terus ya bakal sia boga naon teu dibayar cokot kuari carana seperti kos kitu kakarake pertanahan perusahaan emang kuari nu mantak perusahaan ngeluh kunaon amnesti dipaksakan terus bae kowe meneng bae si wong tonggo meneng bae mengkonon ieu nu mantak kacau ge negara ulah disangka ieu teh ngeunaheun presiden kunjungan huhahe menteri kunjungan huhahe di jerona penuh tipu daya ieu mah pada urangna bae mah engke ente ngomong di itu pada urangna deui maksudna naon ieu keur nyaritakeun tanda peperangan geus mulai aya tuh geus bisa dinasehatan kiai deket ka nyana teh lain merek lain nek minta nasihat kiai supaya ngadukung nyana dek naonan coba dek naonan parangsana ieu kan keur nyaritakeun tanda peperangan unggal negara bakal emang di Arab teu ngajerit kitu rakyatna ngajerit rakyat sebab naon baheula dibuka lebar-lebar untuk datang ibadah kuari geus boga kapilah tinda pisah hisa ziarah dibuka di urang berbagai ngaranna aya pisah umal nu nyekelna ieu kabeh urang Arab penggede Arab teh neangan keuntungan tembas muncul deh dan lain sebagainya timbul peperangan rakyat ngajerit emang teu ngajerit sarua bae geus dicekel ku jelema-jelema nu kos kararitu di urang seperti kos kieu ngajerit unggal negara kuari ngajerit di Singapura emang rakyat teu ngajerit luar biasa naon bae kudu bayar ka negara atuh nu matak teu betaheun di Singapura teh lain embung nyeun imah tapi hayang nyeun imah engke bayar pajak da kumaha ti ketiap kawin kudu nyeun imah sedengkeun nyeun imah kudu bayar pajak berarti kan kudu boga aktivitas anu optimal jang mayar eta henteu bisa nyana dah kena sanksi Singapura ngarokok bae kena sanksi di Singapura di kumaha coba ayo emang ngeunaheun di Singapura teu ngeunaheun di Malaysia emang ngeunaheun gitu di Malaysia teu ngeunaheun di Malaysia teh teu betah panas dan lain-lain sebagainya di samping panas negarana panas situasinya ulah disangka ngeunaheun sih di Singapura di Malaysia urang mun nyaho di Indonesia kuari urang lamun dibukakeun kabeh hareudang kuari ge hareudang lantaran jemna ge geus jam 10:30 Dailah terakhir bakal khurujud dajjal. Mulai peperangan ti awal, engke di akhir bakal khurujud dajjal, perang beuki dahsyat deui, jelema kabeh kitu milu ka dajjal, nu teu milu dibunuh pae. Dihudangkeun deui, bunuh deui pae. Wa rawal Bukhari, wallahu a'lam.